Bareres jika nama alhamdulillah nyapisan geninganan Bumirda jeung Mah Haji geus datang ka eta pertempatan tayohna geus beres ngalaksanakeun transfusi darah pikeun si Uten. Bumirda salah sahiji donor darah keur si Uten anu paling cocok dina waktu harita. Tepung sirila Bumirda jeung Mah Haji geus anjog tur Pak Haji buru-buru cengkat tina tempat diukna bari pok cumarita. Kumaha beres neng neme teh. Alhamdulillah Pak Haji atas rengse. Alhamdulillah. Kumaha Mah Haji atuh meureun ditransfusi meureunna henteu. Hah? Cek Pak Haji bari seuri ka Mah Haji pok nemalan. Nya henteu mama tuh bapak pan mama teu sagolongan. Cek Mah Haji harita bari ngoloyong gek diuk dina kursi gigireun urang. Geus kitu urang bari nemrong nanya ka Bumirda. Kalarasannya Bu, golongan darah ibu sareng Uten cocok. Rupina Pak Haji pami Bumirda teu cocok kumaha panginten. Nya Den, ngan aya hiji keanehan ibu ten Den. Kumaha Bu? Nah nya paperi teh apanan ramadeusna Uten. Urang tengah jawab ngan ukur seuri we hungkul. Ngan Pak Haji nu nyambung ngajawab. Aduh kaneng nyeta Pak Haji gelir jadi curiga kajang adang bisi aya nutupan kagorengan ya Den. Dukata Pak Haji prabadinya nama Deni mah sarua sok nutup kitu wae sabab naon atuh golongan darah nu jadi bapak jeung nu jadi anak teu sarua. Ya boa-boa meureunnan si Uten teh lain budakna si Perdi. Cek Pak Haji Hamid bari ngabalieur tuluy ge atuh diuk dina kursi gigireun Mah Haji. Nah kumaha curiga kumaha Pak Haji ka Mang Adang? Nyeta Pak Haji teh curiga jiga-jigana ieu teh. Adang jeung si Perdi teh baladna. Oh, Keke lagi mah kakarek sudon. Pak Haji kakarek sudon neng. Cek Pak Haji Hamid harita bae ngarangahkeun leungeun. nya bapak kudu pasti heula kete kumaha lamun aya kasudonan. Cek Mah Haji ngilu nemrong cumarita. Cicik den. Den tong waduh. Ya, nuhun Pak Haji. Urang bari ngageder angen turta bari ngadeg-deg sieun Pak Haji nanya nu leuwih jero. Anu dipikasieun ku urang eueuh deui. Lain diri urang sorangan, lain kahirupan urang sorangan. Tapi tayohna lamun urang ngabejakeun kalakuan Mang Acep, Mang Adang jeung Mang Akim kasieun ngan hiji inung bapak kasalamatanana kumaha. Eta nu jadi ngajung jurigan kana diri urang. Eta nu ngajung jurigan kana hate turta eta nu ngajung jurigan kana pikiran. Ingis ku bisi rempan ku kahariwang nu paling diistimewakeun dina kahirupan urang eueuh deui wati indung jeung bapa. Indung nu ngandung bapa nu ngayuga dijaga diriksa ngaranna sabab manehna mangrupakeun pahlawan keur kahirupan urang di dunya. Keur kitu tuluy Pak Haji Hamid nepak kana tonggong. Den, aduh astagfirullahaladzim. Ngeri umat teh tiap diajak ngomong masalah Adang, Perdi jeung Hakim sok ngahulang wae. Ke Hakim Pak Haji. Urang tuluy mulan ningali ka Bumirda nu ngarasa aneh aya ngaran Hakim dibejakeun ku Pak Haji Hamid. Nya neng, tadi teh si Perdi teh kabogaan lanceuk ngaranna Hakim. Ai Hakim urang mana Den? Urang lemur Bu. Hakim boha Hakim anu masalah jeung ibu sanes Den. Duka terang ta masalah eta mah. Keke ibu dek naroskeun ka Deni. Sawaktos Deni ngajemput Ramana Uten kumaha? Kalasa pas didugikeun ka ibu ti payun sareng ka Pak Haji ku abdi. Abdi mah nuduhkeun hungkul da margi sawaktos eta saur Mang Adang ieu mobil sisi jalan bisi masalah. Turta Mang Adang saurna bade ngaatasnamakeun ti dundunganana tak kitu Bu. Oh.
Deni kenal jeung Mang Akim eta. Nya kenal Bu. Deni kenal jeung Mang Akim anu disebutkeun ku ibu. Duka aya nu dimaksud ku ibu manu Akim nu mana abdi teu terang. Namun upami Mang Akim nu di lemur abdi mah terang. Samalih aya eta oge tatangi abdi namina Maiti sareng Abah. Tapi abdi teu pasti eta teh nah eta teh Maiti sareng Abah nu dimaksud ku ibu. Oh nya ngerti. Neng kieu panginten ya Deni teh. Jadi Deni boga tatangga ngaranna Akim nu tadi ka dieu lanceukna si Perdi teh uana si Uten bener kitu Den. Muhun kitu muhun leres Paji. Terus Deni boga tatangga nu ngaranna Iti jeung Abah. Muhun gitu. Tah, jadi bisi aya sarua ngaran beureun Neng. Oh, nya. Abdi mah teu nampi, Pak Haji. Mun jalmi-jalmi eta aya keterlibatan. Margi abdi teu kiat ku nyeri peuri lara wirang ku jalmi-jalmi eta, Pak Haji. Cek Bumirda bari jeung ngabarbae cimatana ku keukeuh we jeung ku anger. Ka nyeri jeung kapeurih baheula meureunna sok kasuat-suat wae ku anjeunna. Ngan aya ganyelan dina hate sakedeung deui pasti Maiti datang ka dinya. Kumaha urang cara ngakal tuluy urang pok cumarita. Punten Pak Haji, Mah Haji Bumirda punten pisan. Abdi teh tepang sareng njenengan Maiti sakaligus abdi ngawartosan ka anjeunna teh perkawis Uten aya di dieu. Cetek mah bisi bere ngalayat mah mangga we ka ditu. Tah bilih teh mah atuh muhun panginten eta nu dimaksud ku Bumirda. Nyataros we sakantenan beulis sanes hapunten da eta Maiti mah tetangi abdi. Ngan tayuhna panginten Maiti bakal milarian abdi. Hapunten oge anu kasuhun. Bilih teh mah eta panginten Maiti teh jalmi anu parantos nganjenyeri kana ka keluarga ibu. Punten pisan abdi mah teu cacandak da anu terang. Nya atuh Den mah nya deui. Sakali deui abdi ampun paralun anu kasuhun hapunten pisan ka Mah Haji, ka Pak Haji sareng ka Bumirda. Bilih teh mah abdi disakopet daunkeun sareng anjeunna. Bilih teh mah eta laras Maiti sareng Abah nu dimaksud ku ibu. Oh alah Den. Panden mah teu apal. Henteu abdi teh terang. Mung teh mah bilih cenah eta teh nya laras Maiti. Nya abdi dicacanak nya abdi teh hapunten pisan da abdi mah teu terang. Pas deui bilih teh mah tadi disebatkeun ku Pak Haji mah Akim teh uana Uten. Laras nu disebatkeun ku ibu. Teu terang da abdi mah asal usulna kumaha. Sanes abdi anu dicacanak panginten da abdi mah teu ikut campur kana urusan anu sanes kitu panginten Bu. Cek urang ari teh DP ka Bumirda.